baheula aya hiji jelema ngaranna Abu Nawas di zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Aya jelema di zaman Abu Nawas nyana boga imah, tapi nyana bebeja ka Abu Nawas, mama Abu Nawas, abdi boga imah cenah ieu, tapi rarupa perasaan. Di imah teh teu jembar, kan aya teu jembar mah duit boga ku bogan, aya teu jembar mah rupak bae. Pamajikan kurang kumaha, gede demplon, tapi air rupak mah kadaleuna kuru kan. Nah ieu rupak perasaan mama Abu Nawas, abdi teh rarupak amat kumaha, ieu teh coba jalan keluar. Oh babari cek Abu Nawas, kumaha meuli embe bae 15. Aju asupkeun ka jero imah. Insyaallah cek nyana bakal ngeunaheun. Meuli embe sabaraha 15. Dilaksanakeun lantaran Abu Nawas mah teu kiai. Nurut pan ka kiai mah, ja kiai di tahun kuari mah loba nu ngabohong ja kiai ge. Atuh kiai teh raja bohong kuari mah, tapi lain di dieu. Di belah ditu saeutik lah. Akhirnya nurut ka kiai Abu Nawas, meuli embe nyana 15. Cangcangan ku nyana di jero imah. Watu ngising didinya kiih didinya embe. Geus menang sapeuting kaduana. Oh, cak nyana pohar amat ye. Tambah rupak. Teu tambah embe 15 atuh. Bebeja deui ka Ki Abu Nawas, Kiai. Kumaha? Imah. Aduh, masyaallah tata dimna cenah cek nyana rada ngeunaheun be, can aya embe mah barang aya embe mah kuari rarupekna tambah. Bah gampang meuli bebek. Aju teu di jero kamar. Akhirna meuli bebek nyana. Ulah saeutik-saeutik 50 100. Tenden bebek. Wah, di dieu embe-embean di jero kamar wek-wek-wekan. Rame di jero imah. Menang sapoe dua poe bebeja deui ka Kiai Abu Nawas. Kumaha? Jembar teh ayeuna. Tambah kredit. Kamari mangan bau tai embe doang, kuari tambah jeung tai bebek. Coba jalan keluarna kumaha? Meuli kotok. Meuli kotok cek jana bangsa 50 mah teundeun, geus didinya hijikeun. Dibelikeun kotok diteundeun dinya embe 15, atuh bebek 50. Kotok 50, tinggalnya nabe aing cicing di mana ieu cek. Akhirna menang sapoe dua poe kan tambah ku teh kotok. Bebeja deui ka Kiai Abu Nawas. Kiai masyaallah sakjana ieu imah-imah lain jembar ja. Orenganan Kiai mah Kiai bae aya pituduhna salah mah jakos kieu cek jana. Ish, ulama kan nyebutkan salah kiai man mondok cak kena teh urus kitab laon jadi aji malah makamali ilu pilpres. Aduh kiai bloon ya saya. Aduh biasa ngaji sapinah endahan hidup-hidupan goblok Ki Supendi boloon sia. Kuluhum sia. Atuh kunaon lain ngaji endahan jadi jurkam. Gitulah di akhir zaman mah kiai. Bebeja deui nyana Kiai Abu Nawas kumaha coba jalan keluarna. Mulai ti kuari picenan kaluarkeun ta embe coba ge. Jual deui. Jual embe.
beres dijual laporan deh kumaha alhamdulillah rada lega cek dengan kamari mu bau loba embe cek kana ieu mah lega nah kuari jual deui ta bebek jual deui bebek bersihan dibersihan kumaha tah cek Abun Nawas atuh kuari mah alhamdulillah cek kana jembar kotok aya keneh bawa ka dieu pujitan kiai tololnya air tek kotoknya dikaluar-luarkeun bersihan cek cenah pel kumaha tah kuari beung alhamdulillah cek cenah lega ayeuna mah di imah nikmat di imah bebek eueuh kotok eueuh embe eueuh lega ayeuna tuh nu mantap ge kudurun ka kiai nya kieu be kieu keneh jajakeun ja aslina ge ieu bebeja deui ka Kiai Abun Nawas ieu mah balik deui cek jana ka aslina ai maneh dasar bodoh eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang endek ngabok-brokeun pamarentah ge urang urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek ngajembarkeun hate ge urang horeng hirup teh kumaha urang jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu maka tugasna urang mimiti ngaji geus ngaji make tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang sebab kadeuleu nama salat make sorban make jubah horenganan hayang ka alem ulah sok loba omong sia ieu make jas ge lain sajas-jasna hayang laku hayang laku tah kadeuleuhna masih gazikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama endek neangan proposal iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun ku urang dibersihan ge ku urang kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara